topek di Gusti Allah. Sanes kurang hayang ibadah teh tan kurang kasadaran diri jalira, tapi kurang dikersahkeun dipasien topek ke Gusti Allah. Nu akhirna di mana kurang nekankeun bahwa segala amal teh eta teh pamasen ke Gusti Allah, leungit ujug, leungit kagumna kana diri. Ibu teh tengah bengi tahajud, cek ibu teh alhamdulillah, leungit ujugna, nu ayana syukurna. Alhamdulillah Gusti, abdi masih dipasan tiasa ibadah, syukur teh ayana teh. Nu mawi nalika urang ganu tiasa amal soleh. Kade bisi aya ujug. Da amal soleh teh eta teh pamasan ti Gusti Allah. Urang karsa sodako, angkat ka masjid rek masihan sodako, da di imah teh rek niat teh rek 2000 rek teh. Tapi dia segina saku teh aya 2000, aya 10.000, aya 50.000, pas diboto teh 50.000 katingali digigireun rek diasupkeun deui era. Ieu teh kana asupkeun kana kencreng entong, asupkeun kana kencreng entong. Pan urang teh ngajahat teh pati ikhlas eta teh. Daripada era teh asupkeun we kana kencreng gitu. Janten amal urang kita pamasen ti Gusti Allah teh kendah disyukuran supados leungit ujugna. Geuningan urang tiasa salat teh lain gara-gara geuningan urang tiasa saum teh lain gara-gara geuningan urang tiasa ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh teh seueur jalmi nu gebangga tapi teu haji jeung umroh lain gara